salah sahiji kasenian adiluhung anu asalna ti Jawa Barat. Harti wayang asalna tina kecap bayang atawa kalangkang anu ngawangun boneka. Sedangkan golek hartina kai. Jadi wayang golek hartina boneka kai anu maksudna pikeun ngagambarkeun hirup manusia anu kumelendang di alam dunia. Wayang golek bisa dijadikeun media pikeun bahan ajar barudak sakola. Salah sahijina dina pangajaran seni jeung budaya. Rea barudak sakola anu can wanoh kana kasenian tradisional Sunda. Salah sahijina wayang golek. Dina wayang golek aya sawatara hal anu can dipikawanoh ku barudak sakola atawa masyarakat. Witan manggung muji syukur Bapak Ade anu bager hayang agung. Karena ya bantuan akang pikeun perang jeung urang-urang geus kenaha si Anoman si Sugriwa ya wayahna bantuan akang rei. Aduh saya mangga Raka Prabu nanging dina perangna jisim abdi teh hoyong perang melaan nagara sareng bangsa Gusti Prabu ya teu naon asal bisa bantuan akang saya mangga ya. Sip. Oge pun kitu deui. Gunawan Wipiksana nyata dina sumpingna ka payuneun Arya Kumbakarna nanging mengpun ku karembongna ya Gunawan Wipiksana alatan teu tega ningal salirana. Nya dina sapada harita ieu Arya Kumbakarna hoyong pisan ditepangan kudu jadi adi nyata Gunawan Wipiksana. Raka Arya alah wan saha eta Gunawan ieu rai Kang alah Gunawan sono akang wan Raka Arya wan sono akang teh kasalira wan sami Raka Arya wayahna wan akang rek pamit wan
Rek miang ka alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teka selang-selang nitip nagara aleng kaduirja ulah nepi ka ragrag kanu sejen wan aduh sae mangga rakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring di dia bade ngajelaskeun ngeunaan babagian dina wayang. Ieu anu wayang anu dibantun ku sim kuring nyaeta wayang Rahwana. Rahwana teh nyaeta wayang anu tokohna teh aya dina carita Ramayana. Janten dina ieu Ramayana, dina ieu carita wayang aya nu disebat panokohan, aya nu antagonis, aya nu protagonis. Ieu salah sawios watakna anu antagonis nyata jahat. Tah dina wayang aya babagianana, upama nilikana istilahna wayang teh aya salapan bagian. Anu kahiji teh aya sirah, anu kadua aya awak, anu katilu ieu leungeun ieu nu luhur, terus anu handapna 5, 6, 7 langsung aya ieu 8 sareng salapan tuding, disebat tuding. Tah ieu Rahwana teh nyaeta wayang mahkota totopong. Margi ieuna siga totopong tai janten aya hiji ieu tah. Tah dina ieu babagian wayang teh aya anu disebat sogol. Sogolna teh nyaeta ieu. Tah sogolna teh jadi bujur wayang disebatna sogol, terus ieu disebatna sampurit. Sampurit teh nyaeta gunana fungsina teh kangge nancepkeun wayang dina gebog teh nya eta. Terus ieu tuding teh nyaeta fungsina kangge ngagerakeun tangan wayang sapertos kieu. Nah sapertos kitu. Terus di dieu teh aya nu disebat raksukan wayang. Raksukan wayang kudu disaluyukeun sareng wujud wayangna. Tah ieu teh disebat wayang teh wayang antagonis nyata jahat. Tah janten dina raksukanana oge kedah nyaluyukeun sareng watakna sareng wujudna. Janten kan ieu beureum tah janten nya kudu saluyu sareng watak wajahna kitu tah. Tah Rahwana ieu nyaeta beungeutna beureum. Aya beungeutna beureum teh nyata nandakeun nyimbulkeun hiji amarah. Jadi Rahwana mah emang watakna antagonis jeung oge disimbulkeun beureum teh memang dina sorana ge sora dalang teh kudu nyaluyukeun jeung si watak wayang teh ya. Jadi disebutna teh sentak sengor. Jadi setiap manehna nyarita, setiap manehna ngomong pasti weh aya nu kasentak gitu dah. Soalnya emang watakna kitu kudu nyaluyukeun sareng watak Rahwana, watakna tokoh wayang ieu nyata antagonis teh. Tah ieu salajengna sim kuring bade nyontokeun sora wayang Rahwana. Tah ieu oge parantos lebet dina lalakon Kumbakarna Gugur nyaeta anu video satu acana. Tah ayeuna sim kuring bade atanapi ngajelaskeun meureun sareng nyontohkeun sora-sora anu aya dina pawayangan. Aya salah sahina Rahwana. Sora Rahwana kudu sentak sengor, jadi kudu jiga nu ngagorowok tapi ditahan bade kieu. Ait. Tah eta ciri khas Rahwana. Jadi eta teh di mana amek, di mana bingah manehna kitu. Jadi aya ciri khasna sewang-sewang. Model ait. Ai Kumbakarna. Tah sapertos kitu eta nyarekan ka Kumbakarna. Kumbakarna teh nyaeta adina Rahwana. Tir si Wisrawa eta ramana Rahwana sareng Kumbakarna. Tah anu pamungkas panginten aya sabat wayang.
sahabat wayang teh nyaeta ibingan wayang sapertos aya kepat, aya gedig, terus aya gideg. Tah ieu kepat disebut kepat. Kepat teh nyaeta mun di jalma mah eta teh lempang biasa. Tah aya oge gedig. Lamun upama gedig mah kieu tah. Tah jadi aya ngendeuh kitu tah si wayang teh gede gitu. Tah terus aya gideg mah kieu. Tah jelema ngagideg gitu tah. Tah terus dina wayang, dina ngagerakeun wayang, wayahna si napas wayang ulah eureun model kita. Tuh. Jadi seolah-olah si wayang teh hirup gitu. Tah salajengna dina ibingan wayang aya ciri khas sewang-sewang. Ciri khas rahwana mah nyaeta ngagidegkeun sirahna model kieu. Tah model kitu eta ciri khas dina wayang rahwana. Tah kitu panginten anu tiasa didugikeun perkawis babagian dina wayang nyaeta cindak nama wayang teh aya anu disebut sirah, aya panangan 1 2 3 4. Teras aya oge tuding 2, awak 1 sareng sampurit nu ieu teh tah sampurit. Teras pamukasna aya raksukan wayang, teras sareng sajabana anting-anting model aya ieu nu disebat mutiara nu kararitu eta kangge papaes dina wayang supados langkung nyari supados langkung sae. Sakitu panginten ti Sim Kuring, hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.